Kesilirakuan cilik teh kaserung ku waktu daun. Muga pangawas di kawasan nyarangan kauran sadayana. Atas sumangga kasumpingan panganten sakarya anu papakutan di seurang Sunda Jawa Barat di depan langsung ku Alexa Saksi Abu upacara adat ti kawitan teu di antara tanda-tanda kekawasanan diciptakan keur aranjeun pasangan hidup di antara aranjeun silih asih di antara aranjeun sangkan aranjeun hidup aya dina keur iman serang penguntungan aya naon Sora bewara tamtamaya papanjegi subaya panjegi subaya lupa sini jatuh rami ayana dugi kawanti wow rumaos kualeleda sageda pantasan heula wa munut kasalira sejang emarkeun bewara kasakuna barea pun sampun wa emarkeun nu sumping tuh atrang alet galabring keur geuning geura ramekeun damiang geura papageun payung geura bukakeun payung geura bukakeun payung geura bukakeun seloyok
kado si ganteng kalem. Kek. Atur hapur. Kek. Pada jeung atur pangamu. Aya nu kakandem. Ampun. Kek. Inung baruda asa tinggalin ieu. Inung baruda. Bebe. Anggar si eta malah betul kau perlu baca lama. Sok nyebut bebek. Iya. Kaliwat kadieu. Aduh ampun. Mana biar naon katukan pakai jeung minakeun naon beuteus teh? Minakeun naon? Ieu neng teh. Nyai soal teh. Bisa karuan kakek aku kumaha atuh ya. Beb. Tinggal kapayun. Tinggal kapayun. Aya anu geulis jeung kasep. Gusti, geuning apa? Nya. Anu teh kasep kitu apa sih aku tuh? Tobat, Gusti tobat. Abang, Tiga apa? abang, anu itu mah panganten siga cacing, Tiga saha? siga sahrulekan. Anu ningali abang, Tiga saha? seserok. Ya. Heeh, Anak kaul heula moal. sakadang namanya. Apa jogetnya? Juga anu ya anu nyawe. Heeh nah. Nya. Tobat. Ya kencani isi gembira.
Apura. Apura teh ketewak bebek. Sekali dua kali ketewak nu katilun teu bakat bunga abah teh. Ngaja eta mah. Ayo ah karunya Ayo mah. kurang bagian kana siang teuing cuy. Tuh. Soyong.
oge wilujeng sumping. Khususnya ka panganten sakali huli jeung lemah. Ulang sambut tari persembahan ti keluarga Persahar. Magalara. Belah. Kami persilakan kepada fotografer dan kameramen untuk foto bersama dari tim kesenian Puspita Loka yang